kieu. Biasa masuk ka tinggalian. Itu juga si Udin ngalamun jangan kerebu pikiran. Sampurkeun . Din keur naon maneh? Bingung sia tak tarang ngalalewat. Nyata nyata tapi sini na kampung teh ini eta si Jajang ka mana di kana? Tara kepengihan. Teu apa tara nongkrong di Marura. Guys, Mana ku naon? Lompatan. tuh di udah ganjing tadi tuh. Oh bener ya? Heeh. Oh pura tuh urang lompat lagi sieun. Oi, dakuan orang tadi tinggalkan Aya rawuhan sama Rate. Ya Allah, meni beak ieu Samara. Meni karoson. Kamana diboga salaki teh? Kang kamana dican balik teu salaki teu anak ngarudetkeun, jeung ngarudetkeun. Nya urang kudu ngagidik di kawarung. Astagfirullahaladzim. Aing ngarieut nya cing ieu mah teh. Boga salah kita terbalik-balik di sabara poe. Duh, lewat juga si Canti baiklah. Punten. Jadi jawab yang teh. Punten gitu. Jawab atuh batur ngalawat teh. Bae atuh kumaha urang nek ngajawab. Minta kembali. Si orang tersalahna naon bat di Banjur. Tingalikeun si angke ku urang di Banjur mun ngalewat. Ya ngomongkeun urang atuh kalau ngomongkeun urang. Tinganan sak urang Banjur sia. Mana adi ngalewacan nya. Aing melek jemput jadi dia kesa ngalewat Banjur ku urang. Sekali. Oh, merenya itu cin ayah yang engke aing cieun dibales Oh ya. Ya. Nah, itu maksudnya kan ta urang balas dendam. Tingalikeun sawe beja ka sak urang, sia tingalikeun we urang datangan sia.